Wilujeng enjing pamirsa, anjeun nonton beja panganyarna dina program Mata Gini Minggu 3 Februari 2020 sareng abdi Gini Putri Ahatia. Kayaan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang beki ngahariwangkeun. Tumpukan sampah di Bantar Gebang beki ngagunung. Malah tumpukan eta teh cenah sarua jeung jangkungna wangunan 16 tingkat. Lamun ngadenge ngaran Bantar Gebang, nu jadi pikiran teh bau runtah, kumuh, kotor, jeung sumber penyakit. Tapi saha nu bakal nyangka yen wewengkon nu pinuh kalaler bakal jadi kesempatan pikeun nyieun duit dina tumpukan runtah sarta tak seetik jalma bakal resiko hidup jeung maot marehanana. Muhun urang sambungkan sareng rekan Dwi Anindya di TPU Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Baik, hatur nuhun gini. Pamirsa, abdi ayeuna ti tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Bantar Gebang memang gunung emas, pikeun warga anu ngamangpaatkeun lokasi ieu. Dimimpitian ti pamulung jeung pangusaha lapak oge menang kauntungan. Marahnehna bisa salamet tina kepungan laler, angin kencang, komo ancaman longsor. Penghasilan lumayan tina nyieun lapak jeung mulungan ti gunung runtah loba laku. Kumaha cerita maranehanana? Nuturkeun wawancara marahanenana ngan dina Mata Gini. Nama saya Darmi. Saya orang Indramayu. Ini warung yang paling tertinggi, warung saya. Nggak ada lagi. Udah biasa. Ya sama laler ini udah biasa lah gitu. Jadi nggak ada yang jijik. Apalagi kan kalau malam tuh nggak ada angin apa. Pada ngumpul di sini makanan pada ini apa. Pada nggak berterbangan kalau malam itu kan pada nempel-nempel gitu. Udah biasa. Sini ya kelihatan orang dipandangnya jelek, tapi orang kitanya kalau di sininya nyaman, jadi usahanya gampang, ya di rumahnya juga ada. Kitu wawancara jeung laporan ti TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kuring Dwi Anindya ngalaporkan balik ka studio Gini. Muhun hatur nuhun Dwi Anindya anu langsung ngalaporkan kaayaan ti TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pamirsa, eta program warta pikeun Mata Gini dinten ieu abdi Gini Putri Ahatia pamitan hatur nuhun sareng dugi ka.